lamun di negara kira-kira cina Indonesia bakal jadi negara bakal wah maknya yente banyak bakal jasa di Indonesia iraha lamun nyeritakeun iraha nah eta mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno apa cenah geus paeh tulangna hirup deui. Urang cerita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang. Sebab nyaritakeun perjuangan nu geus didongengkeun dibukukeun, nu encan ge dibukukeun. Nu encan terjadi Indonesia bukukeun. Wah cenah nyanyahoanan teu nyanyahoanan geus kos kitu bae sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun ieu kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunia mah Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia kenulu ke Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Kok hidup tentrem amat, damai amat, ente bisa diadu domba di luar mah di luar masalah setik jegur, masalah setik jegur. Tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba, negara di nu ngadu domba na. Tetapi tenang-tenang bae. Dibatur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu iya sebodoh nya daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu dadak kula lalawara Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang caritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana pohara jasa padahal ilmu kewalian teh menang di Baghdad tapi nu juara di wali loba jasa di urang atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu we kaget anu nyarekan teh kaget ieu mah jadi bicarekan ku aing teh kan cenah aya di dieu teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa di Ciduhan malah mah begitu nyana dekadinya nek minta hampura cang lompat puyengeun teh jelema kuari-kuari eta aya kana nu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya nu kos kitu nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barang nyana ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nyana lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah ini nama nu ku aing dihina teh di dieu heran cek ini heranin kan Masya Allah tah Indonesia mah kaya dengan kewalian Haji Pendi geus 4 kali jadi wali ada wali juri sama kos itu Bismillahirrahmanirrahim walau qala lamun ngucap ya syahidan ngucap yang lafaz kufri ngalafazkeun ya siwam ing lafaz kufur Doa maka ngaku yaziwang ikrohaning dan paksa Sudiqa maka dan benerakan ya wong mutlaqan halim mutlaq Walau mata ma'rufun bil islami lan lamun mati sopo Ungkang gandani kinawaruhi kalawan agama Islam An ibnaini ninggal saking anak lanang rara muslimaini kang muslim karane
Qala aduhuma maka ngucap sapa salah suwijine karone ibnain ngucap ing lapad irtadda murtad ya ma'ruf atawa ya ab famata maka mati ya ab atawa ma'ruf kafiran hari kafir fa in bayyana maka lamun martalakeun ya haj sabab kuprihi ing sabab kupure ya ab atawa ma'ruf lam yarisu maka orang ngawaris ya had hu ing ma'ruf wa nasibuhu fi fai'un lan utai dumdumanane ab iku fai'un fai' wa kadzalan halika ya ikila ikin nasibuhu fai'un in atlaqa lamun ngaitlaqkeun ya ahad fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar urang masih keneh ngabahas tentang riddah walau qala lamun dua saksi nyarita Zaid jeung Umar lapor ka kejaksaan ngalaporkeun tentang bahasa anu diucapkeun ku Ki Khalid bahwa Ki Khalid nyarita kula sebagai saksina cek Zaid jeung Umar dina carita anana nyaritakeun tentang bahasa kufur. Jadi Khalid teh dihareupeun kula nyana menyatakeun bahwa nyana asup Kristen atawa lain sakadar asup Kristen nyana sujud ka patung. Masya Allah batu pajar pangeran takkan lamun di negara urang makos kitu tah eueuh masalah. Andai kata urang lapor ka polsek atau lapor ke kejaksaan isi laporanana bahwa Khalid telah mengatakan bahasa kufur atau cak jaksa teh masing-masing bahasa jaksa pasti kok bagus gitu sebab negara orang malih negara Islam cak jaksa teh sia teh nyaho ieu mah negara kafir negara Walanda demokrasi jadi teh ditanggapi di urang mamun aya nu laporan kos kitu geus ana teh ditanggapi eueuh hukum anu menyatakeun andai kata keluar tina agama Islam mesti kumaha eueuh hukum di urang sebab di urang mah lain negara Al-Qur'anul jadi di urang mah nagarana negara demokrasi geus eueuh teh laporan bos kitu dina laporanana atuh cak jaksa teh ngabau-bau sungut sia laporan ka aing eueuh guna laporan kos kitu kok ieu dina kitab aya ieu mah lamun nagarana negara syariah negara Islam aturan-aturanana make Al-Qur'anul Karim ketika aya jelema kaluar tina Islam tanggapi panggil
dicoba-coba ku jaksa teh diintegrasi bener atau henteu. Andai kata bener aya hukum ke. Andai kata henteu mesti kumaha. Tuh kan. Ngeunaheun naon maka aturan Al-Qur'anul Karim urusan agama. Di negara demokrasi mah urusan agama mah diserahkeun ka tokohna masing-masing. Islam serahkeun ka kiai, Kristen serahkeun ka saya sok nonton TV jahos ya, segala pendeta kardinal segala. Geus kumaha siapa itu? Mun budak dipersilakan dispasrakeun ka tuh saya sok utang hitung biksu cenah tuh cak biksu ieu mah bangunan tusuk sate tidak boleh dipakai usaha atau teu meunang dihuni eta biksu eta kos kitu di Islam mah tusuk jarum tusuk sate los enggak salah. Tuh kan, jadi agama diserahkan ke masing-masing tokoh. Nah, geus nagara mah ngurusanana ngan ukur pitayeun doang. Mentak wajar korupsi, wajar sebab hukum. Mentak sakitu hebatna kiai memeh jadi DPR, barang asup DPR pada baik ge. Widih, ya pada baik korupsi. Ya wis akeh DPR kiai ku Jawa. Yang sudah mas titik lah, anak ge hiji 2745. Masya Allah. Tuh kan, ima urang geus daho, geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain tetapi di negara teu ditangani geus eueuh hukum urusan murtad aya di negara demokrasi urusan salat jeung teu salat teu ditangani urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani eta cenah aya di negara munggah haji temen urusan munggah haji jeung teu munggah hajina nyana mah ngararapi ge hayang untung di munggah haji. Karti Gusia. Sekali deui lain ngurusan munggah haji lain ngurusan agama lain. Ngurusan soteh hayang hirup meuli mobil di munggah haji. Ki heuleus ulah ka bener lanan ieu aing keur ngomong ieu. Ieu ngaji ngaranna beh nyaho. Urusan di negara. Salat kumaha urang negara urusan puasa teu puasa kumaha urang negara urusan artina urusan sanksi munggah haji teu munggah haji kumaha urang sanksi sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya adapun eta nya urusan munggah haji hayang dahar di nu munggah haji hayang meuli Avanza di nu munggah haji itu siaga kahartipan. Aing ngaji mah lain di urusan lain zakat dek zakat teu kena sanksi di negara lamun dikenakeun sanksi wow bupati panggeuleuna kena sanksi gubernur panggeuleuna kena sanksi eta ditangkep lain urusan agama teh mah urusan negara dek zakat urusan urang adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum je hayang ngarokok di nu ngazakat ai dibejakeun kos kitu tah. Lain urusan lain. Mun kitu mah aya sanksi mun teu zakat kena hukum. Karak eta ngaranna ngurusan. Mentak aing hayang jadi DPR ge ye. Ku aing dek dijieun undang-undang lamun teu zakat ditalian kejeburkeun ka sumur. Wah, pejabat loba anu ngagejebur ka sumur. Nu sugih loba. Ieu mah keur carita abdi padi mah ngaji na jeung urang lembur. Aya jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus tokes kitu. Teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae. Eta ge kaharti keur di majelis doang.
keluar beri masih tukar tidur baik. Iya mengkonon orang kampung mah ge. Aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas. Aing mah teu narima urang kota ieu teh. Henteu mah ngaji ka dieu mah urang lembur nu bodoh bae tah mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah. Urang sanajan salah nu nyalahkeun pan. Kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kieu ngajian Teu aing mah bisi salah. Ngaji urang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa. Sebenarnya mah bahasa sia aing dia di kemana dia. Weh, dia. Tuh kan pandai gelang dong urusanana. Tah, teu nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu. Kiai-kiai geus teu kudu ngaji. Ustad-ustad geus kudu ngaji. Aya yang bararego mah kali itu terus. Ya juga orang lembur bae ngaji ngeunaheun, lembur bae. Jadi orang belag-belug ka harti. Teh ngurusan di negara demokrasi mah teh ngurusan agama. Deuk kumaha tadi kumaha nu nyekel agamana. Eta haji lain di urusan agamana administrasina. Eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung henteu na mun di urusan mah mun teu kena mun teu ngazakat kena sanksi eta mah hayang milu ngaroko di nu ngazakat hayang milu ngebul dapurna di nu ngazakat aya deuk urusan zakat lain sakadar kitu ya tata jelema sanu teu ngazakat kenakeun sanksi kitu eta karek ngurusan agamana ieu lain ngaran ngurusan teh aing ngomong panjang tenjore. Tuh gitu kan. Itu di urusan urang teh urang. Sanksi. Mantak aya be organisasi NU, Muhammadiyah, Persib, kemudian aya HTI, aya Khurud, eta teh kulobana konsumen agama. Ismilu ka NU, Ahli Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, semi Wahabi, Persib, Wahabi meles. Kemudian atuh ka ditu gauna HTI, can kajahuan, Huruj, atuh urusan fadilah nya nama ke masak di masjid. Berang deui dakwah kene dakwah. Henteu salah. Namun orang nyaritakeun keberhasilan Islam Khuruj berhasil. Ulah nele di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam. Nele coba di Amerika, tingali coba di Inggris, di Jerman. Anu nyana terus nelusuk termasuk HTI. Di urang mah encan katarima kakarak siap-siap ang nya nya henteu. Sebab naon? Di urang geus terbiasa di NU, di Muhammadiyah. Aya organisasi anyar masih kena sanksi, tapi di luar negeri perjuangan anak tingali perjuangan di luar negeri. Nah ikir cerita perjuangan INU berjuang sarua baik wabe berjuang. Nah mentak dipersilahkan ke kepala masing-masing guys. Urusan agama rata-rata masyarakat nanya ke kiaina nanya ke kepala suku nyana menang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah teu ngurusan cenah pertikahan nyana lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara, kumaha daerah di rumah sakitu, daerah di rumah sakitu, daerah di rumah sakitu. Aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana. Lamun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar. Haram apa halal duit tinggal di dalam kitab
gitu. Sebab nikah mah dianjurkeun ku agama. Urang didinya nyokot. Nah eta kecuali nu kumaha-kumaha dilangsungkeun wae. Adapun mere jeung teu na kumaha nyana eta mah halal. Tapi lamun dipatok wallahu a'lam. Ji ongkos maca khutbah. Atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram da duit maca khutbah dina Jumat. Jadi kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh mah ngaranna. Lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing. Eta halal apa haram tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana. Bacaan kitabna. Cenah teu kapanggih moal dibejaan ku aing. Deuleun bae heulanan. Halal apa haram sesuatu nu wajib. Tinggal gitu bae. Mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur. Kuli maca khutbah. Kuli maca khutbah. Eta kos kitu teh. Haju kiai deui. Kuari kiai kiai di dieu. Ye ulah kitu ceureuh kiai ndek balik si Allah. Gusti Allah lagu. Yu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardhu maghribi 3 rakaat musabbih lillahi ta'ala sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi. Jumat di jerona termasuk khutbah. Aya aturan hayang naik gaji khutbah. Eta teu arti yang mah ka kiai tah. Aya kitu mah nyana maca khutbah, tas khutbah ya anu ngeupeula. Naon ieu? Henteu ya maca naon ieu? Naon ieu? Barang di deuleu teh ikurang gede. Siapa kiai, aduh masya Allah, karim, lekiraha atau dedeketan jeung Allah. Lepas, malah mau orang lamun di jalan dekat masjid, aya nu mere duit, cokot, masukkeun ke masjid. Urang anu mere duit, di jalan, kiai, alhamdulillah, masya Allah, aya nu mere 5.000 ka masjid. Aya deui nu sasalaman 10.000 ka masjid, keun ka kota keun. Aya nu mere 1 juta. Itu beres tak pudoli blon aduh. Ai 5.000 10 ka ditu 1 juta ka dia nyana ge boga guru meureun manan kitu ge di dieu keneh guruna sia-sia keneh ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti teu diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara Islam? Bakal. Wah, maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia. Iraha, lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal. Bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah. Moal ya Piagam Jakarta. Eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno apa cenah geus paeh tulangna hirup deui. Urang garita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang. Sebab nyaritakeun perjuangan nu enggeus didongengkeun dibukukeun, nu encan ge dibukukeun. Nu encan terjadi Indonesia bukukeun. Wah cenah nyanyahoanan, teu nyanyahoanan. Geus kos kitu bae. Sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun ieu 5 tahun kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunya ieu mah Timur Tengah Amerika Eropa Australia kenulu ke Indonesia, ada apa sih di Indonesia? Kok hidup tentrem amat, damai amat?
Itu bisa diadu domba di luar masalah setik jegur tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba negara di nu ngadu domba tetapi tenang bae dibatur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu iya sebodoh aya nya daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu orang Indonesia aya naonan Indonesia pohara sebab lamun urang jaritakeun kaistimewaan Indonesia moal angges-angges keur Sugih makmur jelemana pohara jasa padahal ilmu kewalian teh menang ti Baghdad tapi nu juara di wali loba jasa di urang atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu we kaget anu nyarekan teh kaget ieu jadi bicarekan ku aing teh kan cenah aya di dieu teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa di Ciduhan malah mah begitu nyana endeu ka dinya nek minta hampura calang-calang lompat puyengeun teh jelema kuari-kuari eta aya keneh nu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo belo-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya nu kos kitu nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barang nyana ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nyana lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah ieu jelema nu ku aing dihina teh aya di dieu heran cek keneh heraneun jan masyaallah ta ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian. Wih, aja pengen geus 4 kali jadi wali. Kata wali jurig sama kos itu. Maksudnya lain waliullah. Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur. Panggil Khalid. Kamu Khalid? Iya, Pak. Sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar, dan Zaid Umar siap menjadi saksi. Isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur, bahwa engkau telah masuk Kristen. Betul apa tidak? Pada ikrohan. Hakim, abdi aing ngomong soal bahasa kufur mah bener, cuman abdi teh dipaksa. Ya, jadi dipaksa ya. Jadinya na ikrar ngaheukeun karena bahasa Zaid jeung Umar eusi laporanana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kufur teh eta teh dipaksa. Kumaha eta? Suddiqa mutlaqan. Benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon coba kitu pemaksaanana bentuk pemaksaanana ulah geus. Tuh. Cenapan kamari geus dipaksa kudu dijelaskeun. Ainu kamari mah berbeda. Cetik ngagiclekna. Ngaji teh hasilna kos kieu. Manta kula geus sok puyeng. Ah, sekolah tadi liwat baik gitu ya. Hese aja. Ari kamari mah walau syahidu. Andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah. Imam Khalid. Kemudian diajukan ke hakim. Barang diinterogasi ditanya si Prengki, Pak Ankaro, inkar
Inkar teh ya, inkar karena pernyataan saksi. Bukan? Tuh, ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah bodos ya. Ai mah geus tari masak wae ngaji ya. Kos kieu ya aing moal magahkeun ka batur, jeung aing moal murtad deui lah. Hese ai santri mah panengetkeun bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ai nu kamari mah si Prengki setelah diintegrasi inkar karena pernyataan saksi ingkar, lamun ingkar karena pernyataan saksi hukimah bisyahadah tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah ikrar tuh. Ai kamari macak pareng kieu teu kula mah teu menyatakan kafir kula mah. Jangan teu menyatakan bahasa kafir. Henteu tah ai ieu mah oh bener cakolin. Kula ngaku aing ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa bukan beda. Ai tadi mah langsung ingkar karena persaksianana, ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa. Oh ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese, geus benerkeun nyana. Berarti eta mah taktik doang kos kitu mah. Loh, beda setik. Mislah puyeng ongko. Ngaji mah asal geus ka hakim bae puyeng. Asal geus ka hakim, ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli. Mantak panggilanna ka neraka hakim. Bapakna Abu Nawas ge celina curek sabelah. Lantaran eta ngahukuman. Ai nu sugih nu mere duit dihukuman ngeunah tek ai nu susah diabaikeun atawa teu mere duit dipulungkat palengkotkeun eta baheula atuh komo saiki we wis lah saiki mah masyaallah karim Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar agama Islam kabeh. Zaid bapakna Islam, Umar Bakar anakna Islam. Atau emang asal bapak Islam di urang Islam kecuali di Jawa. Di Jawa mah bapakna Islam anak Kristen, bapakna Kristen anak Islam. Eta deres keneh hartina lain deres antara anak jeung bapak. Ieu mah salakina Islam pamajikanna Kristen ambala aya di urang ge loba di urang pejabat ge aya nu kos kitu pejabat lain aya loba pejabat di urang loba. Salakina Islam pamajikanna Kristen, salakina Kristen pamajikanna Islam. Henteu dikukubakeun atuh henteu jadi urang mah teu ngurusan hukum agama, diserahkeun ka masing-masingna. Ai betah los. Henteu aya sanksi teh kumaha di urang. Teh eta hebatna negara urang teh kos kitu. Hebatna negara urang teh kos kitu. Maksudna urusan kos kitu mah geus sabodo sia. Teh diurusan ku aing. Aing mah ngurusan teh lamun aya nu ngajual sawah, nah ieu urusan aing. Teu menang leupas di aing, emang aing di dinya dahar. Eta kos kitu. Jadi urusan di urang agama mah nu eta kan sabodo aya betah los. Cenah perkawinanna aing mah henteu jaritakeun perkawin aing sia betah mah. Salakina Kristen pamajikanna Buddha. Salakina Islam pamajikanna Kristen. Aing betah mah los aing mah kos kitu. Teu sanksi teu aya sanksi di negara di urang. Teu aya sama sekali. Berarti lain negara syariat. Ieu asalnya hobae. Ieu asalnya hobae. Beusi engke aya nu hidup partai, hidup mau Islam. Kurang kumaha petilu make asas Islam. Bener pembohong kelas kakap. Jadi orang make asas Islam ai jero emang Islam henteu. Emang undang-undangna mana Islam eueuh. Mending Golkar sakali. Nah, hadena cenah aing Golkar nyungsep Golkar. Nu beres kabeh. Penipu kabeh. Da kiai bae katipu.
di orang pakai Islam kumata mah hanya untuk meraih merangkum masa supaya loba ya udang-udang di mana nu teu salat kumaha nu teu puasa eueuh sanksi nu zina eueuh sanksi nu nginum arak eueuh sanksi lo swat di urang mah kos ka ditu nu maling ge nu di luhur mah eueuh sanksi lamun dihandap can bengok mah mun geus bengok ka arab eta ge hukum teh jangan susah. Masya Allah cenah atut ke penjara siapa tuh yaho atut di penjara dulu penting di mana ya emang ngabejaan gak sih ya atut di penjara penting dulu di mana atuh aing pernah nganjang kayak bagus banget Tommy di penjara duluhur naik kapal udara naik helikopter neuleuan negara apanya kamari di penjara Indonesia kos gitu tuh gubernur Jambi di penjara emang beneran di penjarana Indonesia hayang nyaho mah ente mun hayang nyaho tah coba tah atut teh ulah ka dayus ulah ka mana atut tah gubernur urang sararea nang Kipudoli ngangkat gubernurna eta dan rekan-rekan aduh Gusti Allah naga coba pentingnya di mana boleh main-main di orang nah banyak biasa usaha jalan emang teu jalan atuh usahana jalan ngan di negara teu jalan urusan pribadi na teu jalan cenah sia sok nyanyahoan ya teh nyaho ji dek ngomong naon jeung nyaho ya so amat ya teh sok nyanyaho sih masih nyaho aduh ieu keur carita lain negara Islam geus kulantaran lain negara Islam kos gitu kaya ada coba lamun negara Islam mah atot korupsi bahasa intelek bahasa urang mah maling siapkeun tut leungeun potong ceker geus kanyahoan atut dadah tidak bisa saya balas dadah kecuali kiri ceker itu dadah itu tangan kemana ini hasil korupsi ini geus lamun jelas mah hukumna kos kitu bente wawan emang di mana nyana emang di mana di penjara teh podo zero baheula kerjaman ibu salakina Ibu Heti. Emang kumaha gitu pinggiran. Ge kula mah akrab biasa Pak. Ya kok teu lempangan segala ka mana kamu. Tuh, mun Haji Pendi di penjara saumur hirup. Bisa paeh di jero nya mah. Jero ya, siap kuburan we pokona mah. Nyogok tuh bisa bener bangsa nu kieu bener bengo geus yang ngaji ka mana sih supaya nyaho bae lain negara Islam negara demokrasi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika eta bae heulanan ku ari mah keur eta atuh engke urang bakal jadi negara Islam bakal kumaha mimitina tuh engke ge aya urang nyaho ka zaman nyaho henteu Zaid agamana Islam boga anak dua Umar jeung Bakar kemudian Ki Zaid mau ternyata aya pernyataan ti salah sahijina anak cek Umar ieu mah kula jelas-jelasan lapor bahwa bapak kula maot murtad
salah sahiji anak tina dua Umar jeung Bakar. Umar menyatakan bahwa bapakna yakni Zaid maut murtad atau hanya murtad kemudian maut. Kafir berarti mautna. Bisa di non gitu ngaranna bisa dipercaya. Emang naon gunana sih? Gunana urusan kuburan. Kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir. Ulah wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram. Sing hade tadi urang ieu sing hade. Bisi aya orang Jawa, bisi aya orang seberang maut. Kemudian agamana lain Islam, ulah dikubur di pakuburan urang. Haram kata kos kitu. Geus aya sababaraha daerah 2 nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda. Ayalah si emas maut. Ternyata emas teh Kristen, keluargana hayang dikubur di dinya. Sebagian masyarakat nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede merena nu biasa nama jang kelestarian itu makam teh hanya 1 juta tapi ternyata ieu mah merenya ada 10 juta dikubur di dinya. Geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu. Nah, di negara Islam teu meunang. Andai kata Kristen di kuburan Kristen. Lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap. Di ditu. Di tanah cepek di ditu tuh kuburna tuh. Nah, Islam aya di dieu. Teu meunang dihijikeun jeung kafir. Sebab naon? Engke di jero kuburanna disiksa. Siksana kan kafir mah dahsyat jasa. Jadi ahli kubur teh bapak urang, mamang urang, emak urang, eta katongtorekan. Ke di jero kubur, woi ieu naon ieu? Ngagenjereng-genjereng amat ya. Ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu. Dulur urang mah nu kamari teh nu maot, urang ngadenge paling nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah. Budak kuari mah teh nyahokeun. Urang kuari mah teh nyahokeun di pangodokan tukang nyieun nang neng nong. Baiklah mau kuda lamun liwat be kacadas guys. Nang neng eta sih keur naon? Nyeun peso. Nyeun golok, kuari mah teu nyahokeun jadi budak kuari mah. Tah paling ge kos kitu tah. Jadi urang teh cenah teu pati gandeng. Ieu mah gandeng amat horenganan Kristen. Pagandengan, karunya mah urang nih. Bapak urang garunya mah supaya kahartina doang. Haram. Tah nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir, murtad, maut kafir, eungeunang dikubur di dinya tuh. Guys, nya tuh di pakuburan kafir. Eta kahiji. Berkadua fa in bayyana sababa kufrihi lamun memang nganyatakeun kana sabab kufurna Umar ngajelaskan tentang sabab-sabab kakufuran anak berarti jelas tentang bapak nak kufur dijelaskan sabab-sabab kakufuran anak nyaho berarti Zaid nayeki Zaid eki Umar anu nyaho sabab kakufuran anak berarti jelas-jelasan dampakna lam yarisu Zaid maut Umar nyaho karena sebab kakupuran bapak eta ki Umar teu ngawaris Sugi ki Zaid tetep teu ngawaris Ai Ki Bakar mah teu nyahoeun bapana kafir sanyaho aing mah papa aing mah Islam tetep Ki Bakar mah ngawaris kajen tenggu kumagi aing mah teu nyaho bapak aing kafir ngadenge ucapan kafir henteu neuleunyana sujud ka patung henteu aya teh cenah nyana sok main cimplong mah atuh aing ge sok dibabawa lain deui tah mah keun nurunkeun ilmu ka anak
sial tak bakar. Aduh, aing ge jago main cemplong mah. Ya bapak aing guru aing eta. Aing nyawa balak genep di bapak aing. Aing nyawa eceng gondok di bapak aing. Nyawa aing ngan janten henteu nganyatakeun kafir. Tah Ki Bakar mah anu henteu nganyatakeun bapana kafir ngawaris eta. Tapi Zaid Umar nganyatakeun bapana kafir teu ngawaris sebab beda agama teu ngawaris. Ai eta ge bagianana wa nasibuhu fa'un. Bagianana engke jadi harta pe. Jadi harta pae teh lamun di negara Islam. Ayana di Baitul Mal. Di urang eueuh. Geus aya nu maot-maot kitu teh eta eueuh urusan jeung negara. Urusan di negara urang mah sebab eueuh Baitul Mal, eueuh fae. Ngendek kata Zaid maot aya ahli warisna faraid ashabul furud. Eueuh pamajikan teu boga anak, teu boga mamang, teu boga uat, teu boga telusuri coba eueuh sebatang kara. Kan di negara Islam mah harta laporkeun ka negara cokot Baitul Mal untuk kepentingan umum. Tah ieu lamun di negara urang kos ieu kamanakeun? Eueuh ieu mah eueuh ahli warisna Zaid paeh anak teu boga, incu teu boga, mamang, uwa eueuh ahli warisna, pamajikan teu boga, bapak kolot, mak kolot, eueuh Zaid des sebatang kara, eueuh ahli warisna. Apa kudu dilaporkeun ka negara? Teu kudu. Kudu dikumahakeun atuh. Laporkeun ka kula. Ajo, itu mah urusan kula. Ajo kumaha tuh? Geus pokona kadiekeun tah masalahna. Ajo atuh kumaha kula bae. Nu bener cenah kieu eta geus bener jasa. Tuh lah cek negara teh aing mah kieu bae ngaji teh. Naon kitu Ki Uci mah cenah kos kitu hayang menang sorangan bae. Teu daon dilaporkeun ka negara tuh. Jauh Baitul Mal dicaraplok kunyana. Kudu kumahakeun atuh? Sarupkeun ke ka urusan umum. Nu kuduna Baitul Mal mun aya eueuh kuari. Aya carana nu kos kitu teh ngan ulah diganagarakeun. Oh, jangan dawilah rameula tuh. Babari tah kos kitu. Tah ieu ya. Lamun nganyatakeun Ki Umar kana sababna geus Ki Umar teu ngawaris bagianana jadi harta fae. Engke asup ka Baitul Mal lamun negara Islam wa kadain atlaqo fil azhar kitu keneh lamun ngamutlakeun nurutkeun ceuk kaul azhar. Nah kuari kumaha kuduna eta jalema nu murtad teh setelah dipanggil ieu engke bakalna wa tajibu istitabatul murtad wal murtadah wallahu a'lam.